Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Tabarukan bidoa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Asana kira ngaraos bari calik teh. Resep tadi resep caliku. Resep kanu tadi resep kanu calik. Tate. Alhamdulillah. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para ju'ama, para asatid wal asatidah, sahibul wilayah, sahibul qaryah, wabil khusus kakersana guru urang sadayana, ismuhu ta'lim wa takrim, kersana AA tanapi Ajid. Mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke teh hilap para bini sepuh wabil khusus kakersana Abah Miwah Mat anu dina danget ayeuna masih dipaparingan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mantena sing diparanjangkeun yuswa na ku Allah, dagekeun milik rizki na ku Allah, kalayan taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. oke teh hilap ka aparatur pemerintah setempat, dikawit Bapak RT na Bapak RW na niwah Bapak Kades na tos moal disebatkeun deui Bapak Kades mah umuk bari jeung kayaan siang kieu moal kana hadirna teh. Oh, lamun sakinten